Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Bu Nunik di kelas bahasa Sunda. Alhamdulillah, urang ayeuna tos ngawitan deui diajar, tapi sateuacanna urang ngawitan kana materi, hayu urang dangukeun heula kawih anu ku Ibu disayogikeun. Wilujeng ngadangukeun.
Oke anak-anak, gimana sudah mendengarkan lagu atau kawi Sunda yang tadi sudah kita dengarkan? Ya, kita mulai ke materi. Jadi sesuai dengan lagu, sesuai dengan kawi yang kita dengarkan, kita akan membahas tentang kawi beserta rumpaka kawi Sundanya. Ya, baik, kita pelajari tentang materi kawi atau ada juga yang disebut ngawi. Kawi atau ngawi yaitu ajen sastra nu diwangun dina wangun puisi sisindiran atau puisi bebas. Sementara ada juga yang disebut tembang. Nah, tembang dan kawi itu sebenarnya berbeda. Bedanya kalau tembang itu teka uger ku aturan, jadi nggak ada aturan, bebas. Sementara kawi atau ngawi jelas pasti ada aturannya, yaitu ada aturan birahma atau irama atau wiletan, dan yang kedua ketukan atau temponya. Tembang contohnya ada tembang papatet, tembang bayubud, tembang mupu kembang, jeung rea-rea deui. Untuk kawi contohnya yang tadi sudah kita dengarkan yaitu judulnya Karatagan Pahlawan, karangan Mang Koko. Kemudian ada Es Lilin, Mojang Priangan, Bubui Bulan, Kalangkang, Hariring Nukung Sinyanding, Bajing Luncat, Lembur Kuring, jeung rea-rea deui. Nah, dina kawi atau ngawi aya oge nu disebut kakawihan. Bedana lamun kakawihan atau kakawihan itu biasanya digunakan ketika anak-anak sedang melakukan kaulinan barudak atau sedang ya bermain dengan teman-temannya di permainan kaulinan barudak. Waktu itu kelas 7 kita ada materinya tentang kaulinan barudak. Nah, kakawihan atau lagu yang dipakai disebutnya masuknya kakawihan. Contohnya kaulinan oray-orayan, ada kakawihannya. Oray-orayan, kemudian endek-endekan, cingciripit, jeung rea-rea deui. Dina kawi pasti aya nu disebut tema kawi. Nah, tema-tema kawi aya rupa-rupana, aya jenisna. Nu kahiji contoh tema kawi eusina perjuangan pahlawan baheula keur ngabelaan kamerdekaan. Nah, contohna aya dina tema kawi nu judulna Karatagan Pahlawan. Nu kadua aya oge tema kawi nu eusina lalaki nu kapengpeongan atau tergila-gila kepada seorang perempuan. Nah, ada di tema lagu atau tema kawi Kalangkang. Yang ketiga, ada tema yang menggambarkan seorang perempuan Sunda Priangan, yaitu ada di tema kawi Mojang Priangan. Terus contoh yang berikutnya ada temanya yang tentang kadeudeung atau kaasih, cinta, kanyaah, sayang, kesayangan. Nah, seperti itulah. Nah, itu ada di tema kawi Bubui Bulan. Dina kawi aya oge nu disebut unsur-unsur kawi. Unsur-unsur kawi nyaeta hiji aya nu disebut pada. Pada teh nyaeta bait dina rumpaka kawi. Teras aya nu kadua nu disebut padalisan, nyaeta baris atau jajaran dina tiap bait. Nu katilu aya gaya basa atau disebut oge majas, mangrupakeun jiwana dina suatu karya sastra. Contohna gaya basa perbandingan. Misalkeun ngagambarkeun wanoja atau perempuan disandingkeun atau perbandingannya dengan bunga atau kembang. Perempuan identiknya dengan bunga. Tuh. Kemudian ada gaya bahasa pertentangan, sindiran, jeung penegasan. Nu kaopat aya nu disebut kekecapan, diksi atau pilihan kata nu tepat oge salaras dina ngagunakeunana.
kanggo ngungkapkeun gagasan supaya nyiptakeun efek khusus. Selanjutnya aya nu kalima nyaeta di unsur jejer atau sense, tema, pokok pikiran, gagasan pokok dina rumpa kakawih nu rek disampaikeun ti pangarang kanu maca. Contoh keagamaan temana, aya oge temana kamanusaan, cinta ka jalma, cinta ka tanah air. Terus nu kaopat aya unsur rasa atau feeling. Rasa teh nu ngajiwaan eusi rupa kakawih. Jadi si kawih teh kumaha sih rasana? Sedih atau reueus tuh. Terus nu katujuh aya nu disebatna wirahma atau tone atau nada. Nyata sikeut pangarang kanu maca nu ngabalukarkeun yang menyebabkan suasana nu karasa ku maca. Jadi si kawih itu ada suasananya, berasa gitu gimana ke yang pembaca atau pendengarnya. Kemudian unsur berikutnya ada amanat, yaitu pesan pengarang anu karasa ku nu maca rumpa kakawih atau nu ngawihkeun rumpa kakawih. Terakhir, unsur nu terakhir nyaeta aya purwakanti. Purwakanti teh naon sih? Nyaeta guru lagu atau sorak vokal nu sarua atau padeukeutna atawa sarwaana sorak kecap dina ungkara kalimah. Purwakanti aya dua, nyaeta purwakanti sapada lisan disebut purwakanti rantaian. Lamun nu sarua dina tungtung ungkara pada lisan disebutna purwakanti runtuyan. Nah, aya contona di handap. Nyaeta purwakanti rantaian. Jadi di ujung tiap katana suara yang keluar tuh sama. Tiap kata ya, tiap kata. Contoh ya, Sinatria A, Danalaga A, Bela A, Bangsa A, jeung Nagara. Jadi hampir semua katanya itu berakhiran A dan itu tiap katanya sama. Makanya disebut purwakanti rantaian. Berbeda dengan purwakanti runtuyan. Kalau runtuyan, jadi hanya di ujung barisnya aja. Kata yang paling ujungnya aja. Coba lihat contohnya. Berjuang ker lemah cai. Lihat di satu baris yang pertama aja dulu. Berjuang A, ker e, lemah A, cai I. Jadi tiap kata tuh beda-beda. Coba sandingkan dengan baris yang keduanya atau pada lisan nu kadua. Nah, lali rabi tur tega pati. Berjuang ke lemah cai, lali rabi tur tega pati. Cai, pati, cai, pati. Jadi akhirannya sama. I. Nah, itu masuknya ke dalam purwakanti runtuyan. Ya, baik anak-anak. Setelah kita mempelajari materi kawih, bagaimana, sudah paham atau belum? Nah, untuk menguji apakah kalian sudah konsentrasi mendengarkan suara ibu atau penjelasan ibu, coba kita feedback atau ada umpan baliknya enggak? Berarti kalau misalnya paham, kalau misalnya mendengarkan penjelasan ibu, berarti kalian bisa jawab pertanyaan yang ibu ajukan. Coba, naon anu disebut kawih? Kakawihan jeung tembang, kumaha bedana? Terus nu kadua, naon anu disebut pada jeung pada lisan dina rumpa kakawih teh? Nu katilu, jentrekeun, naon anu disebut purwakanti dina rumpa kakawih? Betul. Naon bedana purwakanti rantaian jeung purwakanti runtuyan teh?
Teras nu terakhir, naon anu disebut tema? Nada, rasa, jeung amanat dina rumpa kakawih. Nah, sakitu bae materi kawih kanggo sesi ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana, pamudah-mudahan anak-anak ibu sadaya tiasa paham kana materi anu ku ibu dijelaskeun. Mudah-mudahan sadayana oge tiasa maham eusi naon sih ari kawih teh. Mangga wilujeng lolosan heula sanes waktos urang sambung deui. Ibu pamit, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.